Hiji, dua, tilu. Pilu jeung sumping di channel Interjet, channel anu teu pararuguh kontena, jeung kumpulan-kumpulan manusia naon ibu. Hahaha, sih. Balik di konten Ruang Riung part 2 tentang cinta, percintaan. Cinta deui wae Karena ieu loba pisan nu nanyakeun euy. cinta kan jomblo. Urang teh jaromblo. Nanyakeun cinta mah kan geus boga. Salah, tapi sebagai ini pengalaman urang jeung Pak Sandika anu boga pengalaman lah yang namanya dina soal cinta tai anjing gitu. Kurang ek dibahas di antenanya kurang dijawab di pencerahan, jadi aya motivasi pasti bakal aya lah gitu. Nusa kumaha ku orang dialami gitu. Misal non maneh ieu namun teu apal anjing ka motor. Membuka pertanyaan. Lawan ente ya pertanyaan ka urang sok komen di YouTube Di YouTube komen sok enggak ku urang insyaallah bakal dijawabnya. Bisa urang gitu. Tidak, ya kayak sebenarnya lo bakal pertanyaan tidak. Orang liar euy melihana bakat kuloba. Tuh, yang motor deui kan goblok. Oke, langsung aja. Langsung aja. Oke, next. Skip. Dari ini dari Bapak Husen. Pak Husen, apa kabar Pak Husen di rumah? Pasti baik ya Pak Husen. Pak Husen pasti orang Bandung kan juga orang Bandung Pak Husen. Ya Pak Husen cenah nanya ka channel YouTube Interjet. Gimana cara move on dari mantan yang udah menikah? Anjing berat Pak Husen ditinggal nikah Pak Husen, astagfirullahaladzim. Pak Husen sabar Pak Husen karena iya pasti nanyana seperti ceri ke pasti ceri Pak Husen sabar tabah Pak Husen da jodoh mau ka mana bener tuh. Intinya mah Pak Husen teh kudu ikhtiar lah kalau mencek arurang mah. Jadi Pak Husen soalnya berat pisan pertanyaan, berat pisan sana orang jangan pernah mengalami gitu. Tapi Pak Husen bisa nanya, tapi kurang diberi lumayan lah ya pencerahan benernya. Oke, ini dari Pak Sandika dulu, gimana nih? Gimana cara move on dari mantan yang udah menikah? Gimana? Cara move onnya dari mantan yang udah menikah? Iya, gimana nih? Pak Husen soalnya nungguan gitu di mana? Kumaha aja ya orang dikasih pengalaman, tapi tidak imangan. Siapa ulangnya? Siapa si Sandika, Pak Husen? So. Anjing modela. Iya Pak Husen berat pisan Pak Husen ya pertanyaan. Ayo kepikiran ya. Kudu membatelas. Iya. Ku Bapak itu Bapak itu. Bismillahnya Pak Husen. Bismillah Pak Husen. Urang selalu acan pernah sih tapi. Meureun mun karasana urang aya posisi Pak Husen jadi ya pasti misalkan mun si mantan nikah ditinggal nikah Pak Husen nikah lamun misalkan orang kehubungan ya terus si kabogot teh minta putus tanpa alasan terus isu teh langsung nikah ya pasti orang teh leuwas sok meureun diletuk kana hate anjing tapi lamun misalkan kieu nya mun aya jeda waktu 1-2 tahun mah nya pasti biasa wae gitu biasa wae ya skip. Intinya mah ente teh kudu bisa, maksudnya ya yang paling hiji mah ente kudu bisa mengikhlaskan. Hampura sok ante ka Bapak ente. Bismillah lah ente. Belader lah ente mah Pausen bisa jadi beladernya, sebenarnya kadang pasti jadi belader dianggap sobat aing. Meskipun ikhlas teh ngan terpaksa awal namanya. Iya, karena kan loba nu ngomong ikhlas itu tapi dengan keadaan terpaksa, ikhlas itu aya Pausen. Aya oge nu asumsi gitu. Jadi cek orang masih Pak Husen nungguan waktu yang tepatnya bener tuh. Ente ayeuna Pak Husen menangis dengan ngadengikeun lagu galau kembali wajar wajar Pak Husen laki cerik mah asli wajar. Karena kita diputuskan juga ditinggal kawin anjing sedih gitu nyotok nya. Intinya mah sabar ya Pak Husen lah mengikhlaskan terbaik lah jadi ikhlas wae naon gitu.
bae nama lamun karasa aya naon sok lampiaskeun ek cerik-cerik sakali. Cerik-cerik sakalian ente hayang ngadengi lagu galau sok gembrengkeun tetangga cenah kadege bodoh amat Pak Husein. Lobakeun ulin ulah loba tingcing di imah. Tah, tong loba ting jedog di imah Pak Husein. Mana travel no? Travel mobil atuh. Self healing we. Self healing. Ulin mana ka kolam berenang. Ka Ampera tah lo enak loba di Pausen ka lawan ka Tasik ka Pausen loba tuh enak kedai kopi shop loba naon citingis galunggung tah ente ka galunggung Pausen sumpah tah di galunggung pasantren tanyakeun ustad atau ka Seda mun Seda di Seda China tiis Pausen Seda ngeunaheun ente kan namun Pausen kan galaunya ya galau enak nonton mun keur nangis gitunya keur ngabayangkeun anjing kok urang jadi kieu pisan gitu ditinggal kawin tahun Pausen mau jadi di Seda mencemplungkeun awak jeung beungeut luntur ka sedih teh nya luntur ka sedih teh jeung daki-daki ge insya Allah Pausen asli batu we pokona kudu cokor Pausen garuru lamun kira-kira di Seda geus katirisan lupa ka galunggung teh aya Cipanas nah lupa ka Cipanas Pausen Pausen lah ya urang heureuy urang menghibur maneh Pak Pausen pokoknya mah ikhlas nya terbaik mah ikhlas we ulin ka dieu sok terbuka urang mah da saha wae ge kopi-kopi mah aya ududna paling nya Pausen tinggal bawa udud we pokona mah dia pokoknya di Bandung teh mah udud Pausen aduh ngasaan udud Bandung mah geus anjing panjang teh Pausen intina Pausen nya ieu mah ieu kudu ngabejaan atuh kudu ngabejaan intina mah Pausen harus mengikhlaskan meskipun perjalanannya atau waktuna sekarang pun tidak mendukung, tapi sewaktu-waktu seiringnya waktu Pausen pastilah terbiasa untuk bersentuhan serangan diri terbiasa gitu Pausen. Paham Pausen? Ya, kalau paham mau diurut kan Pausen. Yo, next. Skip. Yo, pertanyaan kedua ya di ngana Neng Gena apa? Neng Gena di Bandung deh, ieu Neng Gena apa tetanggana Pak Husein Cibaduyut juga namanya. Apa cicaheum ieu Neng Gena? Ieu cek Neng Gena kieu cenah nanya ka urang teh nya. Kalau di hubungan ada yang selingkuh, salah yang nyelingkuhin atau selingkuhannya? Tah. Cek Neng Gena berarti Neng Gena antara korban selingkuh apa si Gena nyelingkuhkeun ke Bogor atau oknum apa korban gitu. Teh nu jadi katiluna kan. Bisa jadi. Kalamporanya gitu loba motor Neng Gena. Oke, kita akan dijawab sama Bapak kita ke Pak Sandika dulu. Pak Sandika menurutnya. Karena Pak Sandika itu ngesoba si Pak Sandika mah geus remen diselingkuhin ku awewe. Itu paham aing teu ngarti. Teuing urang alam beungeut teh goreng. Geus takdirna dina teh. Geus takdirna diselingkuhan. Jadi enggak. Teuing ieu teh dodoja ek menang rezeki. Positif we nya. Jadi lamun diselingkuhan positif nya. Positif we. So, cek Pak Sandika Neng Jenab dangukeun Neng Jenab nya. Menurut urang pribadinya, cek urang mah salah anu diselingkuhan. Naon? Diselingkuhan. Nya kunaon cenah. Soalna matak si eta selingkuh ge bakat ku geus capek ku kelakuan maneh anu geus loba teuing ka ditu ka dieu nu matak bikin pusing. Intina maneh ibaratnya urang diselingkuhan ku awewe. Emang salah urang. Soalna urang misalna urang aya naon satos etik catan jeung awewe. Urang keur lolos kontak jeung awewe urang, catan jeung awewe. Dalam apa pusing awewe ge mun terus kapanggil wae mah kan. Tak mana lagi geus ngalampiaskeun sakali tegus langsung dan urang selingkuh sakali gitu. Oh. Paham Neng Jenab di tok di tamar di tok ya. Jadi karunya anu diselingkuh nah oke sih. Ya pasti karunya. Ini kan jadi pelampiasan manehna. Da lamun cukurna mah duanan ge embung gitu kejadian duanan ge. Tapi da ieu kumaha gitu Neng Jenab nanya kudu dijawab. Bener oke sih nu salah selingkuhanna. Jadi yang bisa jadi naon teh kan jadi mata geuningan. Kaji nya meureun geus bosen urang kalakuan kitu keneh. Loba
tinggal bohong tara jujur meureun bisa jadi faktor eta bisa jadi geus capek teh ya. Da kurang mah faktor selingkuh teh hal sepele sih. Saya tak ngabohong gitu. Nges ngabohong katuluyan pasti bakal selingkuh. Menurut kurang. Bohong simple. Ngabohong simple, tapi resikonya badag ngebohong teh gitu. Badagna kan bisa selingkuh, bisa orang jadi korban apa jadi orang jadi oknum gitu. Dan semua masa sepele teh bakal jadi badag resikonya. Dan selingkuh pasti ngabohong intinya nya. Ngabohong. Ngabohong intinya teh di ngabohong gitu. Jadi neng jana ente antara ngabohong apa dibohong gitu. Ya, bisa jadi. Ya orang tak apa yang kira ngomong gitu jana teh korban pak oknum gitu. Intinya mah ulah sok sering ngabohong. Dah intinya mah dasar jago-jagona yang ngabohong mana jago-jagona nyumput ke gugang. Suatu saat pasti kaambe. Tah, eta bapak tadi pasandika. Jeung dina hubungan mah urang percaya misalkan teh urang ngabohong ya. Ngabohong. Saminggu 2 minggu pasti kapangi. Pasti kapangi. Beda cara tapi pasti bakal kapangi. Eta dina hubungan. Nah intinya mah ngabohong mah resikona ngabohong mah simpel. Tapi resikonya badag ya gitu intinya mah di mah tau ngabohong kalau jujur sekali mending menyakitkan daripada ngabohong anjing aing pinter. Oke, paham neng Jenab? Kalau paham kita akan lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Oke, kita lanjut guys. Skip ya pertanyaan keduanya. Katilu. Aduh pohon. Ya pertanyaan katilu di si Neng deui wae si Neng wae. Ayo awewe wae tuh. Ya Neng Siti sa. Lain Neng Siti mah Neng Epi. Neng Epi di Bandung deui wae Neng Epi. Oh, lain Neng Epi di Tonggoh lain. Bintang mana? Bisa gitu di Tonggoh ngaran Epi ka sindir kan. Oh iya mah Epi di Bandung. Soalna Bandung kieu cenah cek Neng Epi teh. Aduh anjing motor kalah euy kadang teh. Duh motor loba pisan euy. Aduh. Ngari di mah. Ieu mah urangna itu euy. Si jalan teh nyampur nya. Nih, cek Neng Epi kieu cenah pertanyaan katilu ieu. Kalian para cowok kenapa sih kalau misalnya lagi jalan berdua tetap aja matanya liatin cewek lain? Kasih alasannya. Nah, kan para cowok-cowok ya para laki. Ente geus berdua yang sejaga di kabogoh maneh. Tah, kunaon mata maneh bisa ngaliweuh ka batur gitu. Alasanna naon gitu. Eta mah perasaan saya tahu hungkul padahal kan urang ningali warung naon kan. Geus sujon tapi balik sujon ka lalaki teh. Ka lalaki teh aneh. Tapi pernah meunya maneh ge lah. Alasanna kunaon sok alasanna? Neng Epi penasaran Neng Epi. Kumaha sok? Ya kieu we ibaratna atunya urang geus boga sapatu ye. Sapatu teh ngeras teh alus paling alus urang teh. Tapi ningali aya nu anyar, pasti urang hayang ningali we mah. Tapi da urang ge can puguh eta barang teh yang dibeli gitu. Nah, seukur ningali hungkul gitu da urang geus boga gitu. Boga teh bener. Wajar lah gitu. Ibarat sepatu urang boga tapi batu boga. Urang mah seukur hayang neuleuh hungkulnya. Tidak bisa miliki kembali yang penting apa neuleuh gitu. gitu. Urang mah geus boga gitu, teu kabeli gitu naon. Syukur-syukur kembali deui gitu. Juga ada wali contoh tapi gitu. Endo eta mah ujungna mah heureuy gitu. So, ini dari Bapak Itop. Tapi urang mah nya osok oge sih, tapi nya urang mengagumi gitu. Tentu urang resep bogoh gitu. Soalnya ada awe urang ge pernah geura euy. Di lampu merah ya. Lampu merah. Kan kurang teh spion teh dikatukan-keun. Kan ketingali. Bener katanya bener di sisi teh aya lah nu ganteng di urang mawa ieu tas H&M geuningan. Ningalikeun we urang teh. Ka wajahna tapi wajah laki. Urang positive thinking, pasti ieu pasti ningalina kana belanjaan urang da apal urang ge sebenarnya. Daripada ayeuna piributeun ge yang geus mengalih positif. Nah, gitu. Jadi lain laki hungkul sih. Jadi eta mah Neng Epi kumaha lakina nya jeung masih laki awe ge loba gitu. Da urang keur bogohan awe sejen atau laki sejen da lain hayang memiliki tapi maksudnya nya hayang ningali we gitu. Kan udah otomatis beureunya. Udah ngalewat mah nya. Ngalewat langsung tutupan panggung teu sopan gitu. Oke Neng Epi paham?
Oke, kalau paham kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat nih. Oke. Skip. Next ini pertanyaan keempat dari Neng Dewa. Gimana itu Majalengka? Majalengka Garut. Garut apa Garut? Dari Neng City. Neng City Mojang. Garut mau naon? Mojang Garut mah tuh. Garut mah. Jadi apa sok merah domba. Kalau di Garut Wah, sih tukang gitu. Jaket kulit. Enggak tuh. Dia dari Neng City cenah. Pertemanan antara cewek dan cowok itu sampai mana? Pertemanan cewek dan cowok. Ya. Kan orang misalkan cek Neng City meureun kieu jigana pemikiranna. Si Neng City teh mun boga jalur. Si jalur teh ulin wae jeung batuan si cewek teh. Tah si Neng City teh nanya pertemanan batasnya sampai mana gitu. Kalau ngomong ulin wae misalkan teh kabogona si City jeung batuan awena si mah aya rasa nimbul perasaan. Bisa jadi, bisa jadi. Tah batasnya sampai mana gitu. Cek Neng City ya. Batasna nya menurut urang pokona mah lamun kabog misal maneh boga maneh awewe nya boga babaturan lalaki. Ulah sakali-kali nyari curhatkeun salaki maneh ka babaturan lalaki eta teh suatu kesalahan fatal cek urang masih. Karena dina maneh curhat masalah hubungan maneh ka babaturan maneh nu lalaki si eta teh si babaturan teh dengan celah sotak seetik mah kesempatan kan jangan deketan maneh. Mesin maneh eueuh perasaan ge da pastilah aya ngaran ku terbiasa mah pasti aya perasaan. Bener. Jadi intinya mah aya batasnya nya. Urang mah eta anu fatal mah ulah ngacurhatkeun masalah lalaki maneh ka babaturan maneh gitu. Misalkan teh mana ye Neng City boga masalah jeung lalaki ente misalkan tah ente wah curhat ka batuan maneh. Si lalaki ente wah curhat ka batuan awe si eta gitu. Tah ka batuan awe mah teu naon ka awe di mah. Lamun ka awe teu naon tapi lamun beda jenis ulah gitu Neng City. Fatal cenah, fatal pisan. Ngalaman. Sieun ngalaman soalna gitu, ngalaman pisan. Dia aya ditamakeun ku Bapak itu kumaha? Batasnya emang bener kudu aya batasan. Jeung misalkan geus bobogohan ya urang teh kudu bisa ngahargai awe urang atau laki urang. Bener. Karena urang kan geus aya hubungan ya, hubungan. Jadi nya ngahargailah, hargai hubungan gitu ulah saenak-enakna. Misalkan ulin ka itu ka dieu jeung awewe lain atau cowok lain gitu. Kumaha pika dibonceng mah nya da urang teh mesti teu naon ge tidak anggar hate mah. Hate mah nyeletuk Neng City. Rungkan City ya gitu. Rungkan City cenah cek jaman itu mah Rungkan City gitu. Jadi itu mah aya batasnya. Aya batas. Kalau ente curhat walah kalawan jenis lah intina gitu. Kalau ente bukan masalah jeung lagi ente tong curhat tong kalawan jenis gitu. Kumaha babaturan gitu. Batuan mah dah emang euna batuan gobloknya. Makan teman dalam jadi hal lumrah aya nama komoditas mah. Komoditas mah heureun. Di lemur urang mah heureun bad urang ge. Kabogona dihakang ku balna. Arahnya aduh anjing jangan gitu. Udah neangan kamu atuh jodoh urang teh di mana tuh? Neng Siti paham Neng Siti? Oke, kalau paham kita skip. Neng Siti kumaha paham lamun tos paham sadayana tos sakieu heula dari konten Ruang Riung tentang cinta tai. Oke. Kalau mau lanjut lagi ke part 3 ya. Coba tulis di kolom komentar di YouTube kamu mau menanyakan apa tentang cintanya, tentang bebas tentang naon tentang cinta, tentang horor, tapi anu sawajarna euy ulah sok membingungkeun ka aing. Tanyakeun geus ditinggal kawin. Pak Husein ya, Pak Husein. Geus aing can karawin ya kumaha. Guys, nama sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk di-share, komen, subscribe, aktifkan tombol loncengna. Tah, meh maneh update terus, oke? Hampura nya orang sakur bisa ngajawab sakitu. Sayana. Pokona lamun geus 1 juta subscriber sih ieu gundul. Bohong anjing. Oh, yuk, terima kasih banyak. Thank you, oke? Terima kasih. Thank you.